Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana kumaha dan hamang sadayana. Mugi urang diparingi sehat walafiat. Nah, dinten ieu ibu bade ngajarkeun pengajaran bahasa Sunda. Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Dinten ayeuna urang bakal ngalajengkeun deui pangajaran bahasa Sunda di pangajaran 5 ngeunaan kaulinan jeung olahraga. Di pangajaran 5 ieu urang bakal diajar dimimitian ku nataan sesebutan dina babagian awak. Nataan teh nyaeta urang bakal nyebatkeun sesebutan atau aran-aran dina bagian awak. Bagian awak urang teh seueur sesebutanna atau aranna. Di antarana di bagian suku. Mangga tingali perhatoskeun gambarna. Di dinya aya tanda panah anu nunjukkeun keterangan sesebutanna atau aran-aran bagianna. Babagian atau sesebutan dinu bagian suku teh diantarana nyaeta aya tuur atau lutut, teras aya cecekolan, teras aya bitis atau betis. Mangga sambil ditingali gambarna nya. Teras oge aya bincurang. Teras aya memuncangan atau bagian kaki antara lutut dan pergelangan kaki bagian depan. Nah, sapertos kieu. Teras oge aya keuneng. Keuneng teh naon? Keuneng itu telapak kaki bagian yang menonjol yang belakang. Nah, ini dia ya. Terus oge aya dampal suku. Dampal suku tuh adalah bagian kaki bawah atau alas ya. Nah, eta sesebutan atau aran dina bagian suku. Dino bagian awak oge lain suku wae, tapi aya oge bagian leungeun. Naon wae sesebutan atau ngaran bagian leungeun teh? Kahiji, pepeteuyan. Nah, sapertos anu ditunjukkeun ku panah. Nah, ieu teh namina pepeteuyan. Hidup gaduh pepeteuyan? Coba ditingali aya. Terus oge aya siku. Siku mah pasti udah tahu ya. Siku. Terus oge aya pigeulang. Pigeulang teh sapertos anu digambar. Ieu bagian tangan atas telapak tangan. Nah, itu namanya pigeulang dalam bahasa Sunda. Terus oge aya tonggong leungeun. Tonggong itu bahasa Indonesianya punggung. Leungeun bahasa Indonesianya tangan. Berarti punggung tangan. Terus oge aya dampal leungeun. Kalau dampal artinya apa? Bagian tangan yang ada di dalam. Kalau tadi tonggong, kalau sebaliknya itu dari tonggong dampal. Nah, terus oge di leungeun aya ramo. Ramo teh naon? Jari atau jemari. Nah, eta bagian atau sesebutan dina bagian leungeun. Teras oge di bagian awak teh aya bagian ramo. Bagian ramo tadi teh apa? Ramo teh artinya apa? Tangan ya.
Ramu itu tangan. Nah, di bagian tangan teh di bahasa Sunda aya aran-arana oge. Kahiji aya indung leungeun atau jempol. Terus aya curug atau telunjuk, jari telunjuk. Terus oge aya jajangkung. Jajangkung itu arti dalam bahasa Indonesia tinggi ya. Jangkung tinggi, berarti yang paling tinggi di antara jari, kelima jari itu. Berarti jari tengah. Terus oge aya jariji. Jariji itu dalam bahasa Indonesia jari manis. Terus oge aya cinggir. Cinggir teh kelingking. Nah, eta sesebutan atau aran bagian-bagian tinu bagian suku, leungeun, jeung ramu. Coba hidup diulang deui videona, perhatoskeun deui videona. Teras hidup tataan hiji-hiji, tataan atau sebatan hiji-hiji bari tuduhkeun bagian-bagian awakna. Sambil dibaca terus diingat-ingat naon nami di bahasa Sundana. Nah, gitu. Mudah-mudahan apalnya naon wae eta babagian awak di bahasa Sunda, di bahasa Sunda. Mung sakitu wae pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Diulang deui video pangajaranna, teras ditataan hiji-hiji aran bagian awakna sambil dituduhkeun mana wae bagian awak. Urang cekapkeun ku doa kafaratul majlis sasarangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.